Mun bibi jadi lalaki, cadut teuing make kapihelaan ku batur. Sesah ujang milarian barang model kitu mah. Lain di Batawi salaki nyisari teh. Sumuhun ti Bandung ngalih ka ditu ka Batawi. Memeh kenging bumi sina di dieu heula. Ongkoh dibaekeun ku sepuhna. Bilih dibabawa matak cenah. Pamandor teh atuh uning ieu. Teu aya pisan ningali putra kirang saeutik ge. Geuning salakina tara tembong datang. Ih, pancek bibi ge tadi nembe cret. Hari kitu terus dikintun eta model de aya manawi saminggu mah ditalak. Sumuhun. Rangda atuhnya ayeuna teh. Ih, ujang masuk api-api teu ngartos. Rangda. Sanggut badot. Ceuk Osim bari nepak tak-tak saleh. Bancet esai tong diantep sambat sangyang welut putih. Nyau boro-boro. Wah, sok api-api. Geus teu asup pisang-pisang acan. Tadeuleuh ti tadi ge ditimang wae dewek mah geus rek kamerkaan deui. Selain onaman tukang lelebok. Kuat karena pangan deuleu. Lelebok beuki nu geulis nyaho. Epes meer pisan si laing mah. Karena nenjok kalangkangna ge geus teu asup hakaneun. Saleh teu nembal. Balewek wae ngahuapkeun pisang goreng anu manis samutut. Tah ku guntur ku cai ambeh rada logor. Ngara tiis ongkoh meueusan di jero. Kawas nu gehgeran leguk Saleh nginum. Tah kitu kudu nurut ari ka pangasuh teh. Ceuk Osim bari seuri. Bi isoh ngehel. Wae nyang seurikeun. Nurus tunjung ari si Osim nya bibi ceuk Saleh. Ih, eta teh bawaning nyaah. Neja si laing kawas rek sakarat. Ari dieuna di Ceeha atawa di Pamandor embi. Bade ngajang kitu ujang teh. Kumaha engke we, kuring mah ngajeuh-jeuhkeun ieu nu kaedanan. Bi isoh ngadehem bari ngadelek. Hayang nyaho mah hayang nyaho we, tong nembleuhkeun ka batur, ceuk Saleh. Kitu ongkoh. Da kudu nyaho ka batur salembur mah. Kalakai ragara oge sok direret. Komo ieu kasebutna jelema leutik ringkang gede bugangnya bibi. Kantenan wae atuh ujang. Kudu titen kanu geulis mah. Cikikik bi isoh seuri. Bibi mah make pipilueun meupeuh. Saleh maninggak gagak yang seurikeun nu kateunggel. Mohon ceuk bibi ge kudu dititen. Bisi ka polodosan. Tah enya bisi katanyaan. Ulah pungak-pinguk sok di mana embi? Kaditu ka dieu wae. Aya di sepuhna, aya di Nok Eha. Nu lengoh ieu atuh taya kaberat. Ongko Jang Sumarja nyaah pisan ka saderek teh. Ngampleng 2 dinten ge mani sok dipapagkeun. Dag pisan katinggalna teh. Resep bibi mah ninggalna. Jang toh ge kaceluk nyaah ka dulur teu kawas eta. Boa naksir Kang Sumarja teh ka adi beuteung. Kang toha onaman si Amir meujeuna adi teges ongkoh. Yatim ongkoh. Ih, piraku sugan ujang. Nyalewer ge ari ka saderek-saderek teuing mah. Putra geus 3. Beda we bejana ari mere duit ge bro sagepok tara asa-asa. Ih, bubuhan dinu aya we panginten ujang. Tugeuning Jang Sumarja ngapagkeun deui paginten. Nya wae mikeun naon tuh siga bungkusan. Anggoana panginten kakantun tilas ngendong. Leuh da maneh cara ka putra wae deudeunana teh. Ngalalejar manawi di ditu nama ulah ka nyerian teuing ku potongan. Karasa ku bibi nyeri ku potongan teh alabatan di dagor siku. Nah, hanya make ditalak terlebar-lebareun mun kuring boga pamajikan siga kitu dikukundang ka mamana ogenan. Kabeng bat panginten ku urang Batawi. Maklum pamaget we ujang tara wareg ku hiji. Mah bibi mah kuring lalaki teu tambarakan. Sok ieu kagedean can boga hiji-hiji acan ceuk Osim. Teu payu si laing mah kakara ngaringkang ge geus birat pimetohaeun teh. Sarieun ku gembulna ceuk Saleh. Ari si laing geus payu kitu ditawarkeun jenisna ge eueuh nu ngagawar-gawar. Dewekna wae can hayang deuleu. Ari ka itu hayangnya ka Nyirangda. Saleh teu nembal. Alangah elengeh wae bari bareureum. Geus sabaraha poe ditalakna teh bibi. Ari ujang ku talete pisan dinten naonnya si kamah nyaritana ka bibi teh.
Mangkukna hari wasa di dieu. Tos saminggu cenah harita teh. Awitana teh aya serat di dieu tu nyeksekan pajar nok sari sok nyalewer di dieuna. Ka kuping wae cenah. Ceuk si Kamah teh Pak Mandor bendu. Geus wae cenah minta ditalak. Karena nahan lalaki galak timburu. Teu lakian kasih eta oge moal teu payu deui ieu. Teras wae nyeratan mundut dikeser. Kitu cenah ceuk si Kamah teh. Kutan nyahon ti mana cenah sejauh-jauh mun nyatanya sare sok bangor. Duka atuh, aya wae panginten nu nyarios Ujang. Maklum jelema sok aya anu resep nepi-nepikeun. Teu terang bibi mah. Geus aya nu ngaharoan bibi. Harapan Ujang aya daramal naon atuh di dieu teh. Sasarina mah da sasasi sakali getaran sarumping ka dieu. Ceuk pi isoh bari imut kanjut. Bingah we bibi mah jadi seueur nu jajan, aya berkah ti nu geulis. Leuh mun seug beunang ditambut cenah mah tuh di dieu, moal teu ngadadak beunghar meureun bibi teh. Dipeke eupan nya bi. Kaos di ditu tuh bareto basa aya nayuban di kuwu dayeuh luhur. Cape balas pasadek deket bilik cabol, nyimpang ka warung hayang nginum. Warung kieu kawas di dieu ayeuna, pisang, ulen, gorengan naon nu hanteu nya. Nu jarajan ngagimbung barudak bujang wungkul, ari teges-teges paingan ceuk hate teh. Dan nu ladang nanya ngoranya geulis. Kawas bibi nya Ujang, ceuk bi iso bari nyekikik seuri. Hah, aya-aya wae bibi mah. Panasaran ngaharewas ka si Kamal nu geus nyampak di dinya. Randa cenah, kakarasa minggu lubar idah, atuh jadi betah kuring teh. Asal tadi hayang nginum bungkul teh, kop ulen kop gorengan. Bawa ningku hayang diajak ngomong, teu hayang-hayang ge menta pecel. Eta resepna teh kumurah imut, sakur nu aya kabalateran. Diitung-itung jajan teh beak 12 senen. Boga duit satalen sok wae dibikeun. Ngarap-ngarap pulangna ambleng, ditanyakeun ngan ukur imut bari lunggak-linggak gumelis. Pulangna 13 sen nyai, ceuk kuring bari nyamperkeun. Kalah ka ngeletan bari celetot nyiwit kana pepeuteyan. Luput bibi, nepi ka balik palias teu daekeun mulangan. Sebeuh ku imut we hungkul. Heuheuy dedeh, saeta budak awet teh kitu, ceuk bi isoh. Eta tah ayeuna mah dikawin ku dahuri, supir gorobag. Oh, si Ining. Berehan keneh tuh da si eta mah ayeuna ogenan. Kutan, kumaha mun kuring nagih pamulangna nu bareto nya? Cobian we atuh. Kada we bilih aya salenger dangsa, da galak salakina. Yeh, atuh kitu mah palaur. Bibi mah ras deui kacarogenan Oksari. Garampil pisan atunya sigana mirak geurehan teh. Mun dibuktikeun heula nya, ulah guguan teuing kanu istori. Buahnya buah henteu. Atuh buru-buru cana ka Batawi. Jongjon ari katungguan mah nya Ujang. Pugu alus ceuk kuring mah, ceuk Osim. Alus kumaha Ujang? Adil, ngaranna lalaki kitu teh ngagihan ka batur. Sugan we ieu nu kasep kabagean. Ganeng deui-deui ka dewek. Pugu selain nu nanalengteng. Ceuk Saleh morongos. Kumaha atuh bibi lah? Aya naon Ujang teh? Pale ngarot kopi deui. Ka mana nya nyiar payung sakieu panas poena? Ceuk Osim bari ngadelek ka Saleh. Hawa tos ari ka pameget leutik burih teh, ceuk bi isoh. Leutik burih kumaha bibi? Yeuh, mun bibi jadi lalaki, moal make lulah sagala. Ngora enya, lengoh enya, siat gapruk wae samber, geleber di bawah hiber. Adu rega kumaha engke lah. Nya eta bibi kuring teh leutik genggerong, teu asup pisang-pisang acan, ceuk Osim. Cikikik seuri, Saleh ngadelek. Tuh tingali Ujang, nunggulis ngarampa gelung, isaraha eta teh, terang maksudna. Teu apal, naon cenah bibi? Nuhun. Ih, kutan aratah keneh. Dulang ti nande cenah Ujang, upami ngagaroh sirah, ngagupayan hartosna teh, gupai maling teh ya. Kutan, apal pisan geuning bibi mah? Tuda diaji kapungkur mah keur ngora. Ngaleueut deui Ujang. Moal ieu we pang nyeuceuhkeun aleh bisi kaporotan. Gandeng sia, tuda nunggulis ngalieu ka dieu. Cik ku dewek rek dieupanan sugan wae nyanggut.
Cek Osim bari nyuplak kerepus tuluy ngagaros sirah. Nunggulis males ku isarah deui bari imut. Aduh Gusti aya nikmat. Cek Osim bari neulkeun angen. Mane ambeut cuy nya Ujang. Ya Allah disanggut lelege teu asa kieu-kieu teuing. Tingali bibi eta baham si Ujang salangap wae. Cik atuh diajar imut. Tong mulong wae kawas liang keuyeup. Cek Osim bari nepak tak-tak saleh. Ujang ngampih geuning cek Bi Isoh. Aduh teng teuingan gekaragerek di tataran geus burit geuning paingan mejeuna umah urang teh euy jago. Cek Osim bari metot leungeun baturna. Yuah ka Mas Sigit niuskeun lelembutan takal bedug sing tarik ampe kadengieun ku nu geulis.